Ada kalau kotor gitu teken sampean kotor, pancingan kotor. Terus ameng di mana? Ngomong siapa? Ngomong siapa? Tadi ameng tuh kalau kotor gitu tuh. Guyang ai mandeng. Gawe. Mas gawe guyang mandeng. Goyang. Jeung lamun rek bobo teh. Dia karek gugah kan mandengnya. Tadi terus amang beuneuran wih ka tepas. Ka tepas ka dieu terus bobo gitu. Kumaha heula atuh. Sampeana. Nah, Mang Adeng teh ameng ka mana? among daya. Ka jalan raya. Nya. Kengeng nya. Nya. Awas lamun ka jalan raya. Mun ka pernah ka jalan raya kok udah tinggalkeun. Ieu tah. Kitu Nya. keun. Dijiwir kok udah. Soalnya mun ka jalan raya mah Adeng lain-lain pasti. Singkus. Amangna katen bos besi, upami henteu katen angkus, upami henteu katen aiki. Amangna nya. Nah. Siapa dah? Ieu tah. Teu nya. Ieu tah. Upami ka jalan raya udah pasti ngambek. Nya. Di dieu we amangna di dieu. Ngomong mana? Nya di dieu amangna. Ngomong siapa? Nya. Kitu. Katen bos besi, katen angkus, katen Mang aiki, Papanjen. katen panjen. Pagani. Nya teh kayak jalan raya. Siapa dah? Rasakan. Upami laksanakan gitu. Tong laksanakan tapi beda gong wae atuh ka jalan raya. Kamari ka jalan raya nyak mobilannya. Tok 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 tok. Kaneng. Sama. Teu kaengeng. Iki aya udah iki. Aya. Sekolah udah. Nya. Ya teh boneka bantal. Bantal tapi bonekanya di teh Diana. Masihan Oma Adeng serang lancingan hiji. Ieu nepi ka diacak kadutkeun ieu. Tuh nepi ka dikieukeun. Maksudna naon Madeng geus tarik birahi deui nya. Lamun keeng bantal. Ieu. Entong ka ditu ka dieu. Di mana? Di tepas. Di tepas ngabantalna nya. Siap. Keeng ka ditu ka dieu. Siap dah. Soalnya terus ayat tanda-tanda tarik birahi. Mun cek lomba tarik bogoda. Ya geus ngecek-ngecek bantal boneka ieu di Teh Diana. Teh Diana tuh katawis ku Teh Diana. Gitu sanes. Maksud teh ansok sebat banget saya kumaha nya. Antep sina anjeunna kengeng ieu mah. Tong ngahaja di pasien bantal. Mun anjeunna kengeng bantal gitu. Terus di naon namina teh dipernahkeun aya di pasien mah kitu. Dan pabi kita di pasien bantal mung anjeunna pami kengeng bantal. Dipernahkeun gitu. Tidak. Jangan ke yang mana deui. Buka. Ke yang mana. Jadi Karena ayeuna nepi ka dipuncit kieu sapi, bantal sapi. Maksudnya naon itu? apa? Ada apa kan Kumang Adeng da ujun mah moal mungkin. Rek kurban mah Adeng teh. Rek kurban. Lain waktuna ada kurban ge. Ieu sapi abis nepi ka. Ieu tadi ini dikemenakeun busa-busana. Merukana kapuk meureunnya. Iya. Iya. Iki udah. Nya. Ke awalnya kata Taiki. Lah di sana. Sampai bangun. Nah ada balen kieu hayang kaburnya. Iki. Nya yang kabur ya udahnya. Aduh. Nya sok gak mau tahu daukeun lah udah. Gampang kabur mah. Aya. Mungkin ya. Kayak jadi sekali amangna tong ka mana? Amangna entong ka mana? Jalan Lia. Bagus. Pinter mah. Ya. Terus lamun ngabantalna di mana? Di tepas. Di tepas.
Terus upami tos ngabantal anggo deui naonna Acukna. acukna tong dibuli-buli Nya. saya teh mah ada lamun teu mendak bantal teh kumaha jangan kumaha Jangan otak. Aduh. jadi masyarakat teh berat teh kitu eta teh upami tos kaluar eta ngabantal kan madeng kaluar kitu nya itu tah eta hampang teh kana masyarakat hampang tuh Hampang. jadi pelong we kitu Kau kun. nya tong ieu tong dikitukeun pami tos ngabantal terus beres ngabantalna masakana pelong gitu ayeuna bade ka Aiki atau ngapi bade milarian bantal Aiki. itu wios dah udah mau naon asal mungkin bantal kan di deui Siap. karena bade Aiki bade milarian bantal Bantal. bade milarian bantal da mungkin auda dan mandeng oge mun jenuhnya di dieu sami kos auda kos nusanes mandeng yang ameng gitu tah mungkin ayeuna mah waktu ameng teh diisi usaha gitu nya usaha naon henteu wios urang moal naon usaha naon Saat itu nya usaha naon batur. usaha milarian naon Bantal. bantal tah mungkin auda enek kieu ameng teh kabutuhan sosial Mang Adeng Nya. lamun ku auda di naon teh tanda petik dicangcang wae ditepas ku Aiki ku Agus bos besi salah udah ge Aiki bos besi terus ngebantal kebutuhan biologis Mang Adeng lamun dicarek salah udah ge Aiki Angkus tapi auda Aiki Angkus bos besi wajib merenahkeun Mang Adeng entah amengna entah amengna kebutuhan sosialna oge ngabantalna kebutuhan biologisna auda lain nyarek tapi merenahkeun buktina ye mun Mang Adeng ameng kajian raya pasti nu lain-lain Mang Adeng mah calik mah nyalira di jalan raya kan ke baturnya kan kumaha terus mah Mang Adeng mah kos budak da kalau tur dan lain kan yang kan lain-lain tak udah IQ tangkus nya ieu carana awas eta mah merenahkeun unggul karena Mang Adeng lamun tos ngabantal ye gelap di kana acuk-acukna kalau diantapkeun di mana wae akhirna ical dan lain-lain udah ngamek tong kayak mana wae ngabantalna ditepas eta merenahkeun tah Mang Adeng kakak deui mun erek ameng terus rek milan bantal awas ya udah emutkeun ka udah siap canak bantalna ka mana batur entong nyanak nu batur terus eta mandang nya ngan awas lamun nyanak nu batur apa Kunci ada. jangan di rumah mainnya Enggak mau ngambil Lego. enggak ya nanti aja sama ayah bentar lagi Atuh. bentar sama ayah bentar lagi Atuh ayah. kan sambil nunggu kakak ada Aiki kan sana Enggak. hah Atuh ayah. jangan di situ itu di situ udah diang dulu Gi. Tunggu ayah bentar lagi. Nih tuh nih. Hei, tapi bawa lagi kuncinya ke ayahin lagi. Bener nggak bakal lupa. Kuncinya, rumahnya kunci lagi. Sok ambil aja Lego, jangan main di rumah, ya. Ambil Lego, rumahnya kunci lagi. Kuncinya kasih lagi ke siapa? Ayah. Ke ayah. Jadinya kasih lagi ya. Jangan acak-acakan rumahnya, awas. Ayah nggak suka kalau udah berantakan. mana udah Ambil Lego aja deh. Nah, terserah ya tem. Awas kalau nyenak batur di bantalna. nya Madang teh. Sok aya kena klepto. Baik. Da ieu mah sobat mana mah terangkeun. Awas pokokna mah. Tong nyanak nu
batur. Batur. Mun anu masian teu naon. Tamun geus kenging bantal ka mana canakna? Itu pas. Katepas. Ya. Sok ngabantal ditepas. Jadi itu tuh kamar darurat adeng nya. Nya siap. Lamun tos beres bantalna terus kumaha deui? Acing deui. Diacing deui. Diacuk deui. Sok ameng deui. Siap? Siap sudah. Madeng pinter? Pinter. Pinter. Madeng bager? Bager. Nah. Aiki ayo udah. Mun pinter akhirnya kudu inget-inget, kudu Ya. emut-emut. Ya. Mun bager kudu nurut. Menurut udah. Siap? Siap udah. Ayeuna udah kalau sekali di rekatun aiki rek dan bantal. Aiki. Moal wakai nama. Mah. Nya. Sakali dinaros, geus udah moal naon, moal ngambak asal mana di dieu ngabantalna. Ya. Ayeuna bade katun aiki atau bade miliaran bantal? Bantah. Bade miliaran bantal. Ya. Tapi emut ka udah Siap. untuk kayak bantal katepas de Deui. di Siap. kamar. Siap udah. Anggo diacuk bener sih. Siap udah. Oke. Aiki udah. Terus Ya. juga tuh kada aiki. Kada aiki dengan bantal. Tinggal kau udah kan dia. Ka aiki dengan bantal. Batal. Siap. Assalamualaikum. Satu. Rek miliaran bantal. Ya. Jug. Tapi engke canak ketepas. Ya siap udah. Assalamualaikum. Ya juga tuh. Mau udah. Juk atuh. Oke udah. Nya juk. Iya. Nya wios we eta mantep kan. Ayo dah. Nya. Nya. Assalamualaikum.